punten eta sok seueur santri-santri jamaah-jamaah kulantaran ninggal kiai kulantaran ninggal ajengan ke tol ibadahna hayang nurutan ajengan ngeureunkeun ibadah eta mah tos makomna para kiai mah da sumping di kita ge seueur masihat ka ajeunna mah min haitsu la yatasib bari urang sanu mere ka urang lamun teu koreh-koreh cok ka urang mah ulah ngalangkungan eta mah urang aya di dieu keneh urang nah kumaha tah ieu paling bahaya kitu demi dakwah urang ngeureunkeun kana damel akhirna kumaha keluntang kelunting jadi keluargana jadi barantakan keluarga gaduh pakasaban dan tadina naon demi agama demi umat Rasulullah turun gawe eta bahaya eta teh penyakit masyarakat eta teh syahwat aya disebatna syahwat aya disebat himmatul aliyah syahwat mah kahoyong sami syahwat teh himmah kahoyong ari syahwat mah kahoyong tapi kadituna janten nilainya rendah syahwat upami himmah kahoyong tapi nilainya tinggi kayak derajat Gusti Allah syahwat dan himmah urang dina diri urang teh aya syahwat anu janten potensi hirup urang abdi mah mun aya syahwat moal da jami di pasean syahwat Gusti Allah namun urang kedah tiasa ngendalikeun kana syahwat ulah dipaehan da kudu aya nah diri urang lamun urang usaha tak syahwatan naon bedana jeung mayit eueuh kahayang naon bedana jeung hayam eueuh kahayang cing atuh hayam daharet tong dedak wae tong huut wae cing kali-kali mah jeung tepuk maneh teh hayam kadomba we jeung ibu teh jeung jugot we asa kali-kali mah tuh nambah menu teh ulah jeung juku teh tiba heula eueuh kahayang domba ari jalmi mah aya syahwat ngan urang kedah tiasa ngendalikeun syahwat eta syahwat upami teu dikendalikeun bakal ngajantenkeun diri urang hina sahina-hinana tapi lamun syahwat tiasa dikendalikeun ngajantenkeun diri urang mulia samulia-mulia